Kakarwe, gaga amat nya gawe. Atuh kumaha aja pusing aing pan eta bos nanti ka dieu. Teu nyaho ieu urang gawe nya. Oh, musubul. Lain ngomongna mah keur kamari ge kayak panen mah nya di ieu cenah digaji. Inges kana 3 kali panen. Ieu geus tara panen deui bae tuh. Eueuh salembar ge lah. Eueuh nyaan. Atuh ieu mah urang kumaha? Lain ieu lamun teu digawean, kurang ngawek-wek nya. Digawean teu digaji urang hitung-hitung mah. Ampun aing. Laduna hostang heuk laduna nya begawe segala naon. Alanda kitu urang jual liwahna yuk. Oh sia yuk. Kumaha bae urang? Nya parusing ki hijau lah boga bos. Basa-basi teh ari aya ge. Tare panen jeung urangnya. Atuh teh ieu mah 10 poe deui ya. Geus kumaha bae pan urang ala urang. Teuin ke lamun lamun aya bebosnya. Omongan ke lain eta mah aing eta nek nanyakeun duit deuleuh ieu lah. Atuh buahna managana mah geus tare arasak deui. Ari na infona mah dope deui ka dieu. Oh, sugan. Aya teh jong infokeun na dieu nya. Aya mah dope deui nek naongan ieu. Pasti nama anu ngaborong di dong nu biasa. Atuh lain gitu baheubul-heubul teh ka dieu. Keur butuh ya aing. Ih, lagi saroba keur butuh ya. Woi, ari dia rok kana naon nya dia. Ai bos. Istirahat. Sehat. Sehat alhamdulillah pas keur diomongkeun no. Sehat awakna bos. Ya ngomongkeun bae. Lain cek nopan kan 2 poe deui ka datang da ya. Tadi narek 2 poe deui ka dieu. Maksud narek mariksa ieu lah. Buah naga karena aya nu minat. Ade pas keur kula keur butuh ya. Oh, geus tenang bae. Pokona mah sorangan kan jalan 3 bulannya, jalan 3 kali panen. Garing di kan. Jalan 3 kali panen sorangan can dibere ke urangnya. Atur bae urang ge can dibere ku bos urang nu ti ditu na gati. Urang panen deui ya, Bos. Urang anu keur ngarawat doang ieu sarua. Atuh bejakeun kitu geus 3 kali. Nya geus tenang bae. Ieu karyawan kitu dan robot. Coba ieu urang ulah beh dia yuk ngobrol aja. Coba ayo nih kemana tah? Ka Imah Hade, saung. Oh, saya burung ya. Yuk. Kayak orang bari nungguan kayak nek aya peminat sakala nek ka dieu. Ayo ka dieu. Ayo. Dak. Nah, ari barang ieu buah nagan kararieu lah tah ieu busuk ieu lah. Kunaon ieu sorangan ieu kurang pupuk tah kumaha apa teh disemprot? Kurang vitamin ya, Bos. Atuh bos, ulah tetangkalan beta nu dibere vitamin, karyawan ge soro butuh vitamin. Atuh lain masalahna naon. Dak atuh ieu atuh lamun ieu kan tengah hasilkeun otomatis kana urangna kan lambat pembayaran kena. Jadi bos anu besar eta bos besar urang kena kecewa neuleuh buah naga kararieu lah. Atuh henteu ta bos, ari bos besarna ieu mah karunya teh kana karyawan. Jadi kieu ya. Setiap ngaborong eta langsung diupahan, imah upah bae ge di kasbon ti kana geus pokona mah ieu mangke panen ieu, engke urang ge ngomong ke terus terang ka bos besar. Nganu penting mah tuh sorangan nu hade ngarawat-rawatna ieu lah. Sangkan ulah kanyawan ku bos besar ieu nu kararira nya sampai ieu engke nu kari dipotongan sekalian ya. Ya, jadi nu penting mah kieu jadi nu penting mah eta ulah telat ieu karyawan kan butuh kadieu kaditu gitulah ibaratna bensin kan kudu kadieu eta kudu boga bensin gitu. Bekalna lales sih gawe berdua sarua bae. Ari diurusan ari awak karyawan tadi urusan sarua bae kabeh ge keur kieu mah urang ieu mah istilahna urang atuh dikereketkeun bae heula. Nu penting ya pupuk ieu nu hade ya mupukna ieu engke sanggeusna di guntinganan ieu nu busuk ieu guntingan ieu nya engke semprot deui aya di imang dibawakeun ku bos keur heula-heula teh kurang asam amino ieu nya geus ka di ieu kayak kumaha cara ja aya geus apal sorangan ngobat-ngobat sagala naon. Saya burung ya nya di heula ya mariksa nu saparona ieu kadara deui ya mariksa nu saparona ieu di dieu. Ayo eta nu harara de mupuk-mupukna nya barianan vitamin eta nah bagus. Ada tetangkalan tah make vitamin. Aduh, ari tetangkalan kita make vitamin ari urang henteu atuh karanjing kana awak model kieu. Atuh dah lah ku ari geula nurutan dong karyawan karuru. Atuh karyawan itu dibere vitamin. Atuh mentekan lambung ieu mah kana awak. Atuh gampang urusan dak nu kieu urang bere vitamin tuh. Saya mah jeung hujan ya. Deuleuh sih. Pelakannya kurang vitamin. Sarua jeung karyawan kurang vitamin deuleuh. Aing karuru kieu.
Aing batang naga kuru karyawan kuru Cakep. engho Ngobrol orang diri ngobrol ya. ya gajian Tenang. Terus gerak di tiup sana nak. oh ya Hurungkeun. sana ya po udah hurungkan ke karwe Niapna cai ngopi. yo korek tuh ya jak lagi sarua teu mau ka Ai kumaha ye karyawan. mau bos Atuh di dia mah teu ngarokok. aing atuh urang ge Wah tengah rokok kumat Waduh. gitu duit beak. Oh geus aja. oh sih ya po aing Geus aja kayak ngobrol bae urang dia. Lain orang tariris amatnya apa? Atuh gati. Geus ngobrol bae nu ieu urang. Hancalang acan di kanan. Ai nek ti mana? Ja KBG hancalang ti dinya ti kebon gati. Gati. Ngobrol bae urang sudah broken gerak nek ngobrol kenaon. Lain tamari jelema ngesusah dihijin susah Iya, bae. ampun engho Eta kebon naga oh yo nya dirawat bae nu hade nya urang hari bareng-bareng. masalah dirawat mah dirawat pasti bos Adatna Nanti make cinta dong. Cek Oh, teh mah. nya yang pasti perasaan kuatnyaan Dikorek-korek kan teh tengah rati ju ajir-ajirna anu rubuh udangkeun lalaudan ngan dihadekeun talianan deui nu hade nu rapi soalnya kayak bisa aya peminat ka dieu nya Ya. kayak teu heubeul deui teh nya jagi supageto beres urusan nu Ya. kitu mah urang geus pernah mah lain teu ngarti ku gara-gara hiji soal dong tah nu nyin karyawan lalesu eta adatna atuh di dieu ge lamun lancar mah teh ditun atuh kana karyawan ge lancar. usahakeun bae eta mah engke boh nyaanya Atuh pasti atuh karyawan anu di dieu mah di lapang ukurna memang atuh teh nyaho di bos di luhur teh nyaho di dieu. bon ge geus gede nyaan di lembur tama mah kut modal ka dieu tah bos luhur teh ngomong kieu tah mah bisi yang ngarokok gera bae tah menika jos bukan aya bahasa kitunya Ulah. di kanan Ujung nang ke kieu loba henteu barang alanya gitu engkena picarekeun tarekeun gede lah jeung picarekeun gede akhirna geus mendingan keneh ulah mendingan keneh urang ngareket baheula rumah tabae ngarumah sabaheula urang pokona mah bari puasa adapun istilahna engke urang geus 3 kali panen ngaopat kalian kana ieu urang teu dibere nya atuh apa boleh buat tinggalkan urang atuh nya geus kumaha bae ja ieu ge teu diurus mah ku dararia nya ku urang atuh malah ngahasilkeun lain pasan lah atuh karti lah ai peminat teh datang ka dieu ka dieu di jalan borong suran iya nu ieu mah geus we A few moments later. salam masukkan bae ka masukkeun hujan ya bung hujan nya weh woi cagar cagar bo bos jeung saha ka dieu ngalira nyalira nya adatna nya tempat biuk nanti can ngopi-ngopi acan ya lah bosan korek di dieu na korek rosong karyawan ge model kieu lah tapi alhamdulillah karyawan mah gawe mah bo rajin ieu karyawan kakak karyawan nu nama karyawan dua setia urang kumaha geus panen tara iya hitung hari mah tinggal hitung tinggal hari oh berarti teh kena panenna atuh paling ge itu 5 poe deui lah mohon baru 5 poe deui ge memang atuh lamun nek milihan mah misalkan nek milihan jeung motor jeung naon kitu nya atuh bisa seueur tama mawa sakintal barang aya paling yang kayak tama lah Ya. ada tama pamajikan jeung oh ngarubat atuh hade tama sakitu para ragu sih dia menang urang rajin dia bu atuh kagak pulang mau naik ke pamajikan barang sih mah engke mah minggu hareup berarti kalau mau mobil ka dia mau mobil langsung ukuran tama 1 ton lima kadina masih silaturahmi doang ya bari naongan eta teh lah hade tiungan duaan ke mau kelobaan dan lebah manen tapi loba insyaallah nambah supaya kabur soalnya eta sore mah kita kudu anggeus dibuatkeun insyaallah siap langsung ka mobil pokoknya mah ka dia mau mobil atuh langsung dimuat bae ka mobil lambat na ge 5 poe deui nya pokona mah kiwari lamun nek balik deui heula wayahna atuh kasbonan heula DP panajem aya nama lah budak ya karunya namun bisa membeli kopi ya ka ditu ka warung hade Jauhnya. siap atuh lumayan sih atuh kan dae motor ieu ngan hujan oke sugan road hujannya bae root kakarwe hoi tara boga duit ya urang woi yo nya nek mainan ya kakarwe geus boga duit tenang bae mah nu penting mah pamajikan di imah lalin tuh
belikan emas Oh, 5 karat. oh. Tenang, pokoknya mah. Segera disurpai kan itu. Kayak hujan. Lain agak cenghar ya, celi jeung mata parang saya Kan kok. ada duit mang sekolah iya. Lega lo mikiran geng. Lain ari balik ka ieu mah teh mere info kana keluarga teh saringeunah teh mah aya duitan. Pasti. Di sakampung kan hidupan. Sakampung, tetangga nih. Ada jalma teu boga kitu. Lakur bae. Aturang Atau karyawan lama. Iya. Kayak iya orang ngesrot hujan, orang meriksa buah-buah nah bahan laku diala. Wah iya jeung bahan anu bakal datang. Iya, Anu 5 poe. Ada. Siap. Iya, kayak mau hujan kan ya. Kumaha we? Pan karyawan ya siap kayak nganternya. Iya kabehan urang ka ditu. Siap dengan senang hati. Siap, Bos. Omi aya duitan. Oh, Bung, tenang. 20 minutes later. Baramus tuh. oh, patennya mah, paten. Ya ka dieu mansatna ya. Berapa hektar bos ya? Kurang lebih 2,5 hektar. Tuh, baragus tuh. Ya. Iya mah tah anu kieu nya ukuranna atunya moal asup kieu mah. Anu kieu ya bajang ya. Ya, ulah dialai menu kieu nya. Ieu mah kurang vitamin, dong karyawan aya kurang vitamin gila. Di alam mah di alam bayangan ke disurtil Ya, waktu manen. Yuk. jadi ya nu gede mah telah hola ya. Iya bagus. Ah, nya tuh. Ada yang menu kieu ada. Mantep tuh. Mall gagal, Bos. Barang Paten. Baragus dong. Setengah kilo tambah hijina ge. Lainnya indah ini dia lah. Wih. Yang foto-foto namanya. Foto kayak pejagan kena pemajikan ke itu. Oh, dina ge. Bo. Coba ya kami ya. Pang fotokeun ya pula. Jeung naon? Jeung bukti pemajikan ngawer-wer kaduduh ngarang da bae. Bisi heuh teu isok bisina pada keluar Geus ti tama ganti ngaran ngarang laki da. ya. Atuh hade bae lalaki mangarangna ge. Fotokeun Geus bae. kadeu. Ya. Kadeu. Nek di mana? Nek di mana? Nek di mana? Atuh dina ieu keur nyekel buah menaga. Geus ayo. Kurang tah. Tah, geus tah. Mantep tah. Gagah eta 1 2 3. Beh, mantap. Atuh ari di dieu mah gagah bae, mentah ge ku pamajikan ge dicurigaan bae, tah ge hayang bukti. Coba foto deui. Ieu wayahna kabehan heula bukti karyawan ujung ieu ya nu boga lahan di dieu. Foto Ade siap. Ayo siap. Orang-orang moto orang. Di dieu. Lanjut urang tah. Nah, di dieu ya. Fotokeun. Dikena bos lah. Pikeun saksi, buku bikang carewet di dieu. Labore. Temuat. Tuh di belah legok tuh. Kurang rapot barisan eta. Pikeun saksi bosna ya. Tuh. 2 3. Beres. Nah, coba. Nah, Bagus. pamajikan menanyakan mah. Nah, paten. Ayo dia periksa dia. Saya kauran ya bos. Oh, bos tuh bagus mah gitu Lain lah. naon pamajikan kadu ngarang da bae lalumpangan usaha dina ge. Salaki mau usaha. Besar wari deh ngabikang mah. Tah, bos tah. Super tah anu kieu lah nya tuh. Nah, super ya. Iya bang super na yo. Pokona mah ukuran tama 7 kintal nu kieu meunang. 7 kintal. Moal ngisin kan ya moal ngisin. Loba 1 kilo paling ge 1 kilo maksimal 3 biji. Tilu. Kadang mah 2 eta 1 kilo. 3 biji. Lainnya sabaraha ya hayang na sakilona lah. Tunggu sih ngobrol bae urang, nek ngobrol di dia urang langsung. Heeh. Misalnya ngobrol di dia bae urang. Atuh eta mah ieu ngikuti harga pasar, ulah ngikuti harga kampung. Memang lah mengikuti harga kampung, otomatis 1 kilo ya keur mahal. Atuh moalnya beragus sih ge jong. Termeledak. Ngan ieu mah teh di dia mah ngikuti harga pasar. Sorangan sabaraha kuatna 1 kilo. Kumaha ya lamun 15 ya 1 kilo. Ulah 15 teh bos. Ieu mah soalna kieu ya nya. Kiwari kan harga naga ieu keur meledak. Ieu mah kieu bae urang ambil tengah 18 per kilo. Ambil tengah. Lamun 18 bos siap wani atuh tinggal manen 5 poe deui ka dieu. Teu meunang tambah 15 18. Menang insyaallah menang. Soalnya harga ieu keur meledak. Begitu ge bos, ari teh mah teu wani urang mah teu nek nyar deui. Gitu. Kumaha? Mesti jadikan beta 17 nya.
17. nya Ya yang ada muda kata ya bu jauh nya ada Ongkos. gitu mah memang atuh bos orang mah bos besar orangnya atuh kumaha orang ieu. Nu ieu na gitu. Bos besar orang geus kayak kurang di ieu. pokoknya mah minggu harap nya ka dia ulah Nah, ulah lalecor ya lain bonan heula Iya mah atunya pokona mah ieu urang Ya, sama. bere bon be urangnya. Ya supaya Ya, hade. semangatnya. ada yang baragus Saya- gitu ayo bareng ya tas hujan deh ya